Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti nu Maha Suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jawara leuweung larangan bagian anu ka tilu nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Supriyatna en Sabah ti Palihan Sumedang. Kangge Kang Supriyatna ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jawara leuweung larangan bagean anu ka tiluna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana caturkeun di warungna Bisumirah. Harita teh kabeneran di warung Bu Sumirah keur loba barudak ngora anu keur ngaropi. Dina kayaan kitu jebul teh dua urang lalaki datang. Nu saurang budak ngora anu umurna moal kurang ti salawe taunan. Nusa urang deui lalaki tengah tuwuh tapi boga awak jangkung sembada, awak keker, sepir leungeuna oge meuni babalingbingan. Eta dua jalma teh tayalian ti Santanu anakna Juragan Karta jeung gandekna nyatana Kidawong teh. Sampurasun baraya kitu cek Kidawong uluk salam kanu araya di emper warung. Rampes. Aya 3-4 urangna anu ngajawab uluk salamna Kidawong. Nu sawarehna mah jarongjon we ngaropi jeung ngarobrol. Hampura kula ieu rek ngilu ngaheurinan. Cikan anu boga warung bi kula hayang udud bako tampang sagunting jeung kawung nanya. Cikopi weh 2 gelas, tong amis teuing hiji mah bi. Cek Kidawong langsung menta udud jeung cikopi 2 gelas. Harita Santanu jeung Kidawong gukgek dariuk dina bangku anu kosong. Bisumirah teu leleda gancang nyieun cikopi 2 gelas. Anu samemehna teu poho ngasongkeun heula bako tampang jeung dun kawung ka Kidawong. Ari barudak ngora nu araya di eta warung
meniting raringe barang nenjo dua jalma anyar pinanggih teh. Eta barudak ngora teh kabeh oge geus teguh dina pikirna yen eta nu duaan teh jalma anu keur dicuriga ku urang lembur nenggeng. Cikopi oge acan di arinum acan ku Kisantanu jeung Kidawong teh kaburu srug-srog kolot-kolot nu nyaroren bedog. Mana horeng eta teh kolot-kolot urang lembur nenggeng anu diluluguan ku RT Atma pikeun mariksa Kisantanu jeung Kidawong. RT Atma tuluy ngadeukeutan ka Kisantanu pek ngajak sasalaman laju mariksa. Punten Kisila dibujeng enggal we. Ieu kuring teh salaku RT di kampung Nenggeng ieu. Ku kituna tos janten kewajiban kuring kanggo tumaros ka tamu anu sumping dina wanci peuting. Dupi salira duaan teh saha tea sareng kawit ti mana. Tah kitu sakali deui hapunten sim kuring tos kumawantun tataros ka saderek duaan. Kitu cek RT Atma ngamimitian mariksa ka dua tamu lemburna. Oh, teu nanaon mang. Hampura kuring oge teu bisa ngababasa kawas amang. Wanohkeun ngaran kuring Santanu. Tah ieu mah gandeng kuring nu katalah Kidawong. Kuring ari asal mah urang Ciseuti. Mun amang nyaho ka lembur Ciseuti, tangtu amang bakal apal ka jalma anu jadi bapak kuring. Cek Santanu ngajawabna menit tegas tapi taya tata krama pisan. Nyebut ka RT Atma oge emang we kawas jalma nu geus loma atawa wawuh ti tatadina. RT Atma jeung sakabeh nu araya di eta warung meuni kot ka kararung paromanana. Nalika ngadenge caritan Kisantanu model kitu teh. Nah, saha tuang rama teh Jang? Cek RT Atma malik nanya. Bapak kuring teh juragan Karta. Jalma nu pangbeungharna tur nu dipikas serab ku balarea. Cek Kisantanu. Leng atuh RT Atma ngahuleng. Keur kitu calengkeung teh Mang Oyo nyelengkeung. Oh, juragan Karta lentah darat teh lain anu sok meres jalma miskin. Anu ceuk beja kurut jawara sahao kadua gaplok, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk. Nyarek naon ilaing los-losan kalembur kami bari dina kayan wanci peuting kieu. Buah-buah ilaing rek ngagarongnya atawa rek nyieun kaributan di lembur Nenggeng. Cek Mang Oyo. Ngadenge caritan Mang Oyo model kitu Santanu oge jeung Kidawong katara beungeutna meuni reup geuneuk rai pias. Malah Santanu mah katara huntuna oge meuni kekerot awahing ku ambek sigana teh. Keheula Santanu keheula ilaing tong wakang ambek bisi didagor ku tonggong bedog ku dewek deuleu sia. Cik jawab pananya dewek tadi rek naon si laing make los-los ka dieu peuting-peuting ah. Ke punten Jang Atma kudu kumamang yeuh mariksa jalma kieu mah yeuh. Cek Mang Oyo bari ret ka RT Atma kituna teh bari serepet. Mang Oyo mesat bedogna ngacegak hareupeun Kisantanu anu masih kene diuk dina bangku awi. Santanu ditanya kitu ku Mang Oyo gancang ngajawab pokna teh kieu. Dewek datangna ka ieu lembur teh lain rek nyieun kaributan jeung urang dieu. Tapi dewek sabenerna keur ngudag-ngudag buronan anu katalah si Uar atawa si War Salim. Sabab si Uar geus kumaha wani ngarogoh bapa dewek deuleu. Kitu tah. Cik sugan urang dieu pernah kadatangan ku jalma nu ngaran Uar urang Ciseuti atau memang si eta aya di lembur ieu. Coba tuduhkeun ka dewek.
Cek Ki Santanu. Bahasana menis sugal kasar garihal. Abong anak juragan Karta nu kasohor bedegong sahau kadua galprok. Wah, dia mau ngaran War Salim dulu. Ngan anu puguh mah aya oge nu ngaran Dawong jeung Sia anu geus kumaha wani rek ngagadabah kahormatan alo dewek Nyi Maswati. Tah ku kituna wayahna ieu tonggong bedog dewek rek ditakolkeun kana babatok Sia deuleuh hiya. Ceuk Mang Oyo kituna teh bari ngaheumbatkeun gagang bedogna rek dipake noktrok sirah Santanu. Tapi edas sirah Santanu meuni kawas dijieun tina wajah. Ceng! Sora tonggong bedog diadu jeung sirah Ki Santanu meuni ngagenjreng kawas wajah diadu jeung wajah. Ki Dawong nenjo dununganana keur diarah pati ku Mang Oyo teh. Cung mahena nangtung. Pereup Ki Dawong ditonjokeun kana tihang emper warung. Hiu, bro. Tihang emper anu bahana tina awi gombong meuni karemu. Rampeol. Emper warung ngarampeol jadi dengdek sabeula. Kenteng emper ngaboroyok kabeh kaler. Atuh sakabeh jalema nu aya di eta emper warung meuni laluncatan, lumpat kaluareun emper sabab sieun ka urug ku kenteng nu marurag. Jeleng harita Santanu luncat ka buruan warung. Laju jeleng dituturkeun ku Mang Oyo anu geus nekad rek nyangkala Ki Santanu. Hiat. Sora Mang Oyo kituna teh bari nyabetkeun bedogna. Ayeuna mah geus lain ku tonggongna deui, tapi nyabetkeun bedog panjang teh ku seseukeutna. Pang! Harita bedog geus ngabelentrang deui we. Sora bedog nyabat kana tarang Ki Santanu teuas alabatan nyabat wajah. Sing horeng Ki Dawong oge lain lawaneun memeh mumuluk. Ki Dawong leluncatan ka sisi kagigir ka tukang kahareup bari nguak ngawik bedog anu seukeut ka cida. Gurilapna bedog barlen katojo ku sinar lampu patromak anu ngagantung di jero warung. Matak ketir, matak saber keur nu nyaksian kan eta kajadian. Tarewak ku sarea tarewak euy tarewak. Sora RT Atma ngajorowok mere komando ka warga lembur nenggeng pikeun ngaraponan ngahurup Ki Dawong jeung Ki Santanu. Tapi dina kayan kitu di beh kulon kadenge aya sora nu ngajorowok oge. Tapi sorana semu nu dipengkek jeung bari rada ngosom. Kawas nu bahamna bari ngegel lamak atawa ngegel barang naon bae. Trojol eta jalma nu bieu ngajorowok teh datang, laju nyamperkeun ka pakalangan bari beungeut dibunian ku Targos Hideung. Ki Dawong oge Santanu barang nenjo aya jalma nu datang make Targos Hideung teh. Duanana pating rarenjag. Hulu angeunna ngarongheap. Sabab maranehna boga kayakinan yen eta jalma nu make Targos Hideung teh jalma nu kungsi ngelehkeun maranehna waktu ditampian leuwih hieum tadi beurang. Kurang ajar, Den. Geus datang deui eta mangkluk anu di Targos Hideung teh, Den. Kumaha Den? Ceuk Ki Dawong nyaritana bari ngadeuketan Santanu anu masih padu hareupan jeung Mang Oyo. Santanu ngadenge caritaan Ki Dawong jiga nu seber wawanen yang hareupan Ki Sanak anu make Targos teh. Maehna mere isyarat ka Ki Dawong ku cara ngakilekeun beuheungna ka kenca. Ki Dawong surti yen Santanu teh mere tanggara sangkan Ki Dawong kabur ninggalkeun eta tempat. Atuh teu mikir panjang deui ngon durug-dug we. Ki Dawong lumpat kabeh kidul ka tempat anu aya lolongkrang dina kepungan jalma-jalma warga nenggeng. Pon kitu di Ki Santanu maehna oge laju nuturkeun Ki Dawong anu geus lumpat pangheulana. Ukur dedetikan oge duanana geus ting korolos ngiles diteureuy ku poekna peuting teuing ka mana losna.
Nalika Kisantanu jeung Kidawong kalabur, jalma anu make tergos oge mendingan sacorelat geus eueuh di eta tempat. Har, ari jalma anu make tergos bieu teh aya di dieu, ari ayeuna eueuh dingan ka mana nya euy? Cek Mang Duye, kituna teh bari luak liuk tu ngatengong. Nasaha teh jalma teh nya? Eta Kisantanu jeung Kidawong menepi ka babangna. Jodoh ranggap hayam nepi ka ngagoloncongna kadupaku Kidawong euy. Cek Bah Adung curugna nunjuk ka palebah ranggap kurung hayam anu geus nyanggigir pipir imah Birantisa. Yeuh, bantuan pangnewakeun hayamna atuh tuh. Karunya eta anak nating cariak kitu. Eta geuning Mang Uya anu boga hayamna kalah cicing wae Mang, tewakan Mang. Cek RT Atma bari ngalieu ka Mang Uya salakina Birantisa. Duh, hareugeun keneh Mamang mah. Teh daek madu. Tadi mah meuni wer-weran kiih Mamang mah. Nenjo pedog seukeut anu dikuakawi ku Mang Dawong teh. Ih, mana teuing ngagabresna mun keuna kana bedeung teh. Cek Mang Uya nyaritana bari bibir gidigan. Keun we lah ku Mamang urang tewakan hayam mah rek diabdikeun deui. Cek Mang Uya deui bari terus ngadeuketan indung hayam anu geus kotokeun nyalingker dina rungkunan caunangka. Cag, urang tunda heula carita nu aya di warung Bisumira. Ayeuna urang tuturkeun, urang caritakeun kayaan di imahna Mang Sutar. Harita teh Mang Sutar karek balik tas miluan rek ngaraponan Kisantanu jeung Kidawong teh. Mang Sutar mah teu amitan-amitan acan kanu keur ngarariung keneh di warung Bisumira teh. Sabab pikiranna ngarasa melang ka anakna Nyi Maswati teh. Sokomo mun inget kana kejadian beurang teh waktu Nyi Maswati rek digadabah kahormatan anak Kisantanu. Sanepina ka imah, Mang Sutar tuluy ti buburanjat unggah kana golodog imahna. Tuluy ngetrokan panto imah. Nyi, buka panto Nyi. Nyi, cek Mang Sutar ngagarawan anakna. Teu lila kulutrak. Sora palang tulak panto dibuka ti jero, brai panto muka. Mana Nyi, mana Jang Uwar, geus sarencan. Cek Mang Sutar nanyakeun Jang Uwar ka Bisari jeung Nyi Maswati. Geus sare meureun abahna. Cika Nyai hudangkeun, abah yang ngobrol gitu jeung Jang Uwar. Mohon kelabah. Atuh kojengkang. Nyi Maswati ngojengkang laju leumpang lalaunan muru ka kamar goah anu dipake enggon panyumputan ku Jang Uwar. Nyi Maswati kacidaheraneunana barang ngelol ka goah bari nenjo ka kamar goah. Jang Uwar teu kasampak eueuh di pangsareanana. Nyi Maswati malikeun awakna bari pok nyarita. Abah, Kang Uwar teh eueuh di enggona geuningan. Mang Sutar jeung Bisari meuni barang nyarebut. Har. Nah ka mana leosna atuh? Moal keur ki imah kitu kaluar. Cek Bisari. Duka teuing. Daapan Wati mah sare jeung emak ti geus isa keneh mula oge. Para mitra kaum dangu nalika keur galuntreng ngobrol nyaritakeun Ki Uwar kitu. Di dapur disada aya nu ngurutrak mukakeun panto dapur. Saha eta Jang Uwar? Cek Mang Sutar tumanya hayang mastikeun nah Ki Uwar atawah lain anu mukakeun panto dapur teh. Nya abdi bah. Walon Ki Uwar bari unggah kana golodog dapur kalacat ka jero imah.
Ki Uwar unggah kana golodog bari terus asup ka jero imah teh. Poho meureun tergosna masih keneh dipake ku inyana. Atuh Mang Sutar ka Cidaruas pacampur kaget. Barang mireng Ki Uwar make tergos sideung anu sarua jeung jalma anu basa tadi aya di warung Bisumira. Malah apan pangna Ki Santanu jeung Ki Dawong nepi ka Babang teh gara-gara maranehna nenjo jalma nu make tergos sideung. Ku kajadian kitu teh Mang Sutar geus tegoe yen nu tadi make tergos sideung teh yakin Ki Uwar nu ayeuna geus aya di hareupeun dirina. Jang Uwar nu tadi di warung Bisumira teh nyabah uing. Walon Jang Uwar biasa bari alangah elengeh tapi pikalucueun. Atuh paingan tadi si Santanu jeung Ki Dawong nepi ka Jicir malabur nempo ujang nu make tergos sideung teh. Ari kitu kumaha tadi teh kitu Abah? Ari si Santanu jeung baturna teh ya kumaha geus kacerek ku RT Atma Bah? Ditanya kitu kudu jadi anakna teh atuh derak-derak we. Mang Sutar teh nyaritakeun kajadian anu basa tadi kajadian di warung Nabi Sumira. Didongengkeun ti mimiti nepi ka akhir Ki Santanu nepi ka babangna basa kadatangan Ki Uwar anu make tergos. Sarengsena Mang Sutar ngadongengkeun kajadian eta boh Bisari nya kitu deui Nyi Maswati. Masing-masing pada muji kana kahebatan Jang Uwar. Sok sanajan Jang Uwar teu kungsi adu jajaten jeung Ki Dawong oge jeung Santanu, tapi geus ngabuktikeun yen Jang Uwar teh hiji jajaka anu linuhung ku elmu jembar ku pangabisa. Para wargi sadayana waktu teu karasa nyerelekna. Poe ganti minggu, minggu ganti ka bulan. Tisaprak kajadian ayana kaributan di lembur Nenggeng teh ayeuna geus aya kana 7 bulan. Jang Uwar sok sanajan ayana di lembur batur tapi manehna bisa mehapekeun diri nyangsangkeun badan. Lain bae ka Mang Sutar sakula warga daek mantu-mantu nyundang kana pagawean teh. Tapi Jang Uwar teh sok daek diutuh etah ku saha bae. Boh kanu mamanis, boh kanu keur papait. Jang Uwar mah teu oleh pangheulana babantu sakadugana. Lamun di imah Jang Uwar mah teu cicingeun, sagala dijieun sagala dipigawe. Nyieunan boboko said, nyiru, ayakan, hihid, nyarangkaan jeung merahan bedog kabeh teu oleh dicabak jeung dipigawe. Nincak kana sabulan Jang Uwar aya di lembur Nenggeng. Jang Uwar didahupkeun ka Nyi Maswati. Da karunya basana teh tibatan cicing salungkar salingker sarege kadang ditajug sakapeung ditepas imah batur. Nya harita teh Mang Sutar bapana Nyi Maswati maluruh ngeunaan jati diri Jang Uwar ka lembur Ciseuti, lembur pituwina Jang War Salim. Waktu Mang Sutar harita datang ka lembur Ciseuti rek nepungan ninina Jang Uwar anu katelah Majumsi. Harita Majumsi teh keur eueuh di imahna. Menang beja ti Lebe Durahman urut tatanggana Majumsi teh ya. Cenah Majumsi teh dibawa paksa ku Juragan Karta sina digawe keur mayaran hutang pare anu teu puguh teh. Mang Sutar nepi ka Istighbar sabaraha balen. Basa Lebe Durahman nyaritakeun Majumsih anu diperes tanagana bari jeung teu puguh bayaranana. Karunya puguh oge Majumsih teh diperes tanagana
bari jeung teu diburuan. Daharna oge dikere ukur dibere sangu sapoe sakali. Samalah mah ayeuna geus 2 bulan lilana Majumsi teh teu meunang balik. Titah nungguan huma we di sisi leuweung Ciputat nu kawilang sanget jeung loba keneh sato karaud nu garala. Cenah mah ceuk beja satungtung parehumana can panen mah Majumsi teu meunang waka balik ka lembur. Tapi kudu cicing di saung huma nungguan pare di sidiranjah bedul. Tah kitu Mang Sutar ari kudu dibejakeun satarabasna mah. Oh, ari daharna kumaha palebe? Nya ari daharna mah apan dibekalan beas ku juragan Kartana teh. Beas oge cenah mah ukur sagantang. Tapi kudu mahi nepi ka panen. Mangkaning ka panen teh 2 bulan deui. Dapanan parehumana oge cenah naon. Karunya teuing atunya palebe. Meureun ayeuna teh kudu ngored, kudu nyirungan tunggul urut kain nu dituaran. Tapi teu kudu hariwang Mang Sutar. Eta Majumsi ku pamajikan kuring oge 2 poe sakali masuk dianteuran sangu-sangu wae mah. Ari deungeunna mah Majumsi teh rajin di humana melak kacang, melak terong, roai jeung jahat. Nyata hasil pepelakanana teh sok dititipkeun ka pamajikan kuring. Sina dijual atau ditukeurkeun kana lauk asin jeung uyah. Ceungna deui Juragan Karta mah teu nyahoeun yen di humana aya pepelakan tumpang sarina anu meunang melak Majumsi teh. Oh, syukur alhamdulillah atuh ari kitu mah palebe. Hapunten we nya palebe. Sakumaha nu tadi dibadaratkeun ku kuring teh ngeunaan jang uar anu bade dipulung mantu ku kuring. Wayahna we palebe kudu mere surat keterangan andon kawin keur Jang Warsalim supaya lancar engke dina pamariksaan ku pihak pangurus di ditu. Keun wae Mang tong salempang. Malah kuring jeung pamajikan oge rek nungkulan kana acara kawinan barudak. 10 poe deui lain acarana teh Mang Sudar. Mohon nya syukur atuh palebe. Tapi kaituna kudu pilih 5 poeun deui kana acarana. Sabab di dieu ka ditu teh lalampahan badara teh pan 5 poe 5 peuding jauh. Nya teu naon da diniatan. Ngan wayahna we kuring mah moal bisa mawana naon ieu teh Mang Sudar. Ceungna deui Majumsi mah moal dibejaan. Sabab lamun dibejaan teh biji kaambeuk ku Juragan Karta. Nu satuluyna bakal ngagagalkeun kana acara angeuna teh barabe. Para wargi sadayana nya ti samet harita Jang Uar teh resmi ngadahup jeung Nyi Maswati anakna Mang Sutar urang lembur nenggeng. Cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teundeun di handelem sieum, urang tunda di Hanjuang siang. Sampeureun carita nu katunda guareun mangsa anu baris kahanca ka hareupna. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di imahna kulawarga Juragan Karta. Mangsa harita Juragan Karta teh keur ngariung mung pulung bongkok ngaronyok. Sajabat ti Juragan Karta teh aya Ambu Dasimah minangka pamajikan Juragan Karta. Aya Santanu salaku anakna Juragan Karta jeung aya genep gandek satiana. Gandek-gandek atawa centengna Juragan Karta teh kabeh oge para jawara anu dipika gigis di zaman harita. Ari ngaranna eta centeng-centeng teh ngaranna aya Ki Dawong, tuluy Ki Subad, Ki Sugiri, Pedro, Bohim jeung Ki Juber. Kabeh centengna satia satuhu pisan kana parentah ti Juragan Karta.
sok sanajan dititah maihan jalma anu teu dipisuka ku Juragan Karta. Eta genep centeng teh teu burung daek ngalaksanakeunana. Harita kadenge Juragan Karta keur cumarita. Dawong, cikan, kumaha laporanana ngeunaan si Uwar teh. Geus kapanggih atawa acan laratanana euy. Cek Juragan Karta, nyaritana bari diuk dina koresi goyang. Bari unggut-unggutan, udud cangklong padudan, haseupna meuni mulek di sabudeureun ruangan anu dipake ngariung. Tapi acan oge Ki Dawong nyarita, no atuh teu kanyahoan. Ari ujug-ujug, euleuh waktosna kabujeng Soeb Wadia Balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.